ketika orang misalkan hiji syukuran tapi tetap orang kudu boga impian. Mun didinya jadi penjahat orang jadi polisi atuh. Terus Oh, dia anjing. tapi anggar orang jurus orang mah jeung didinya biasa di mana makan-makannya gitu. Tapi ngoprek HP pas mayar teh. Iya anjing. Serius endel. Bodoh ya kan. Urang teh hayang boga imah minimal Di supermarket tuh nya gitu. Kumaha? anjing Imah kumaha maksudna minimal udah 100 hektar. anjing. Bener, Atuh ti ruang tamu lain masalah grab modal ka ditu sia teh. lega-lega teuing euy. Lega teh urang teh boga. Gimana mah leutik meureun nya. Yang imah nama saja kumaha, yang penting mah urang boga imah 100 hektar. Kilometer ke kilometer gimana mah gitu. Oh itu detiknya gitu. Artinya kalau murah aja. artinya Imah teh kilometer ke kilometer ya. jadi ngukur hektar teh kalau. Udah tau lah, ratusan juta hektar saya teh. Ada legana mah tilu ka tilunya. Yang diurut di langitnya anjing. Tapi 11 tingkat aja. Nah ini serius ini. Ekspektasi orang itu, impian orang imah 100 hektar. Orang jadinya teh hayang ngadirikeun beberapa sekolah. Nu gratis, di mana KW kegiatan-kegiatan keilmuan seperti itu. Taman bermain, Segala rupa we kebon, gitu. Tempat perang aya, MC aya aing. Apa nama? Terus korsel didinya. Nanti Atuh aing dagang martabak. Tunggu anjing imah aing teh teh loba tangcimen. Terus kemudian Segala aya segala aya we. Nah jadi insyaallah jadi. Nah terjadi insyaallah terjadi gitu. Kan orang mah jadi terjadi masalah gitu. Nu penting urang saeka hayang jeung urang terus memperjuangkan. Gitu. Kita misalkan dina umur acan gena naon geus kaburu maot eta terjadi masalah gitu. Ngan keukeuh maksudnya demi urang hayang ngabangun eta 5 hektaran gitu teh. Urang mah tetep megang prinsip hayang tina duit nu bener. Nu halal berkah. Bener we gitu. Mun teu bener mah urang ngomong. Kudu munjang naon gitu. Soalnya kan aya babalasna di akhirat. Kadang ada sok aya paribasa kieu Pak. Ulah ngobrolkeun akhirat jauh teuing nya. Di dunia we sok duit jurig dihakan setan. Gitu. Contohna we ieu mah contohna nya. Karena keur usum slotnya. Oh bener. Slot nu karibu. Menangna teh babari. Anu menang eta ge nya. Jadi cek asar muncul ieu mah masang 1.000 jadi 10 juta gitu nya. Ya kan ngarasana teh babari nya. Duitna teh terebea. Di terebea kaduanya sok dibalikeun deui kan ngadepo deui. Ngadepo deui kan gitu nya. Terusnya gitu menangna mah sakali gitu nya kayak gitu. Menang 10 juta langit 100. Ya gitu kan. Nya bodor itu nya permainan setan eta teh. Tah urang gitu tadi teh maksudnya kieu. Jadi ketika orang misalkan hiji syukuran tapi tetap orang kudu boga impian. Maksud orang mah gitu. Benar. Kudu diperjuangkeun. Jadi ulah sakieu we gitu. Gitu nya, ternyata dunia teh jahat, dunia teh loba lamun hayang beunghar berarti kudu jahat, mun hayang beunghar berarti kudu tina duit haram teh. Sok we perjuangkeun sahalal-halalna sagede-gedena da insyaallah dina waktuna mah urang ge pasti gede. Saapik-apikna nya. Ngampeda pilihan urang teh kitu. Ketika ada di tengah jalan pilihan nah kudu jadi penjahat, nah kudu jadi bener. Pilih anu bener singnya mun didinya jadi penjahat urang jadi polisi atuh. Terus gua. Semua ngadangunna teh. Ayo didinya powan kieu euy. Eta kopi naon atuh? Kopi mukti itu. Ketika orang milih kan ditanya, milih sok jadi penjahat. Eta 100 hektar isuk ya. Sok jadi bener.
Lila keneh 100 hektar aing milih nu lila keneh. Milih lawenya. Soalnya balik dia tadi ketika orang menikmati seberapa tahun. Kadang kieu Pak dina pandangan Betul. dunia ge nya ari jadi penjahat mah da ku batur udah teu dianggap keren atuh. Tah, Mun erek babalagaan ya. bener. Kan urang teh yang disebut keren Mm-mm. nya mun erek babalagaan. Ari kan ku jalan nu goreng mah keren henteu dipegang geuleuh kan Geuleuh gitu nya. gitu. Untungna kan rugi nya. Nya. Ya jika gitu. Terus cenah non teh bahaya aing mah hidup di dunia we asa senang we asa dihormati. Gitunya. Menyangka di akhirat teh disiksa teh meureun dikunclungkeun kana neraka hungkul. Teh nyangka nanti orang diciwitan beureun ieu mah nya. Kadang orang sok ieu nya ieu mah bisi salah mah hampura gitu. Kan ieu mah imajinasikeun teh imajinasi sorangan gitu bisi duka bener duka salah. Kadang sok ieu. Nanti kan orang-orang yang jahat, orang-orang yang khianat, orang-orang yang tidak baik di akhirat akan dipermalukan. Orang mah sederhana, Jis. Sederhana orang mah. Kieu sederhana teh. Ketika orang mudah-mudahan amin di surga jeung ente podcast di surga Bener-benernya bisa lah kan tidak ada api atuh. neraka gitu Elektrik. Ya, ketika orang misalkan ke nongkrong di akhirat amin di surga gitu duaan ke podcast gitu nya aya we eta nu pernah hianat ya aya jelema orang jahat lah gitu orang anu bener-bener ngagogoreng agama dan sebagainya ngaliwat ka neraka kieu kan gitu we eta kan mempermalukan dipermalukan jika gitu udah ayeuna kan pejabat gara raya itu ya ketika orang jadi rakyat kecilnya kan merasa kecil merasa kecil gitu tapi mun urangna imanna kuat bebeneranna halus ketika di akhirat bisa tibalik si nu kecil tadi teh bisa kieu gitu eta teh leuwih menyakitkan gitu gagab jeung kadang kieu sih jadi tanpa sekalipun bukan pandangan akhiratnya udah hari hirup ku jalan teu bener cek kasar namanya curang, culas, terus lobang nyarikeun batur gitu. Udah pada akhirnya mah teu dianggap keren, teu dihormati ya. Eta teh di dunia nya ieu mah cek pandangan dunia gitu nya. Eta yang naon sih nya? Maksudnya kieu tetap syukuran diperbanyak, harapan diperbesar. Jalan namanya nu lempeng-lempeng aja lah. Iya, kan eta disebut pertempuran batin. Gitu, Jis. Dan eta godaanna luar biasa. Asli godaanna luar biasa. Pertempuran batin. Mata satincak-tincak nate dengan penuh kesadaran otak, dengan penuh kesadaran hati, pilih jalan benar. Meskipun tafsiran jalan benar orang eta teh mungkin wae di mata Allah masalah. Tapi kan teu apa. Mata orang kudu terus syukuran jeung nobatan teh. Atawa aya jelema beunghar mulus beungharna teh tina jalan bener kunaon kudu di Jakarta. Bisi dina jalan eta teh pernah nyarehatekeun batur mata Jakarta eta teh jang ngabersihan teh kan tidinya. Eta teh anu kacirina bener-bener. Komo yang ya, sekalipun Jakarta urang mah kan ku beasnya balik deui ka urang beasna teh. Teu kaharti eta teh nya. Ya kaharti lah. Sieu banu edan ngomongkeun eta mah. Padahal mah ari cik urang gitu nya lamun jakat beas mah rek dibalikeun dia teh nya jadi leupeut ke nya sok bubur lah mah loba. Ya diburas atuh gitu. Ulah beas deui gitu nya. Kayak Bob Jakat Mas Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan ya. Urang teh dugi deui kana bulan Ramadan. Biasa ngabuburit nya. Itu da bulan penuh berkah eta teh nya. Segala berkah Ramadan. Tukang dagang berkah. Segala loba duit teu kaharti. Teu kaharti bulan Ramadan. Asep aya we lah intinya. Teu kaharti eta. Berkahna luar biasa. Tetap hari orang makan Ramadan teh ulin ka laut. Kakang Hilman ya. Yang gratis. Ke pasar. Kang Hilman punten. Direncanakan gratisan. Udang. Urang Kakang Hilman ka laut. Udang. Kemudian kakak Kang Hilman karya yang bubur di yang diberena kadunya. Tapi so ningali orang-orang pesantrennya gitu.
keadaan seperti itu gitu ya. nya. Tapi Jika antara usaha gitu teh. Jadi aneh gue. aneh. Jadi ngan orang sok jadi iri teh kieu. Hate-hate alus urangnya. Hirupna mungkin berkah. Nya. Ya, kan keren. Nya. Ya, ketempona ge. Cek urang keren, cek mata dunia ieu nya gitu kan. Oh, yang urang mah nu keren teh nu kitu gitu. Jadi siga nu teu capek. Cok ketika urang ulin nyuguhan teh nyapirakeun. Ya, bener. Gitu. Kan sok aya nya. Lain ajengan ieu mah. Urang teh hayang katingali loba. Hayang katingali segala aya. Pas diulinan suguh teh instan panginyokeun. Cai herang. Leuheung anjing nu kitu. Aing mah pernah ulin, tapi mau disebutkeun jelema nama. Oh, siga nu keren, siga nu loba duit. Mayar masing-masing. Orang ngeselila di Jepang, makanya di Jepang mah adatna kitu. Lah anjing da geuleuh aing mah. Nya maksud teh lain berarti urang hayang dibere heueuh, tapi ieu cenah sakieu kan PT-PT. Tapi anggar orang jurus orang mah jeung didinya biasa di mana makan-makannya gitu. Apa pengen ngoprek HP pas mayar teh. Iya anjing. Sekedap sibuk. Bayar can. Ngarewan didinya lama ya. Anjing gua aja mun eta. Lamun misalkan kieu Jess, kurang teh ajak kubaturan ulin tuh. Kayak jelema teh kitu tadi. Itu make teknik, aing make teknik. Dah mayar. Dah jam 8, jam 12 beuting can kalaluan keneh. Pada godago. Nih cek abu-abu itu sia teh baralik mah nya. Gitu-gitu ting lah gitu. Nah, yang ngomongkeun gitu nya. Ini jadi nyambung tadi dina bab keberkahan hirup, loba syukuran gitu nya. Kadang-kadang jelema nu katingalina biasa-biasa nya. Tapi kan menghargai luar gitu, biasa. Menghargai. Jeung katingali jelema nu segala aya tapi tidak menghargainya. Intina mah urang ulah seperti itulah gitu nya. Kada geuleuh atuh katempona ge. Nya kan kitu teh ya ketika orang bareng jeung batur ngajajanan teh ngarasa duit leungit padahal mah teu. Tah kita mah balik deui we lah hirup bener mah. Jadi hirup mah meureun intina mah irit kudu koret ulahnya. Gitu. Irit mah kudu gitu. Nya koret mah ulah ngan beda antara irit jeung koret, beda. Meskipun sok aya peribahasa cenah mun hayang tere beungar mah kudu koret cenah gitu nya. Bisa. Bisa. Tapi kan geuleuh atuh. Anggar kasiksa. Jis, ampangna mah. Sok ayeuna nya kieu we. Berarti urang sampai misalkan 100.000. Terus diatur sampai ulah leuwih 30. Anjing. Dahar. 80 ngapoe teh ngagedean duit. Tapi teu bebas gitu. Kayak kacang-cang kudu duit 20.000 nya. 20.000. Ya terus eta duit jeung naon gitu maksud urang. Nya aya oge kan orang-orang anu pemikirannya seperti itu. Nya ari manehanana nyaman kitu mah terjadi masalah gitu. Ngan rata-rata aduh nya erek jajan kudu ngitung-ngitung heula asa capek gitu. Gimana gitu nya. Asa capek gitu. Nyari anu jajan sakali jajan 3 juta mah wajar mun dipikir-pikir heula mah. Imam misalkan tok dagang masuk lapar, lebar yang naon gitu. Segala lebarnya. Padahal aya gitu kan. Padahal aya gitu. Seperti gitulah. Aya oge nu kitu. Nya simpulanna mah meureun bisi geus patilu gitu. Kesimpulan mah cek urang gitu. Jadi obrolan penting ayeuna. Pokoknya nama dimanapun termasuk orang, termasuk didinya wajib tiap detik mun bisa masuk urang. Syukuran urang muslim ka Gusti Allah. Bisi netizen meureun nu boga Tuhan masing-masing syukuran. Setelah syukuran banyak rumasa. Rumasa modelnya ingat istighfaran dina Islam gitu nya. Tobat lah gitu. Tangis gitu, edan gendeuy kahayang gitu. Kahayang harapan, edan gendeuy dibere jalan, dibere tantangan. Pilih nu bener deui, insyaallah gitu. Nya maksud pilih nu bener teh nu sederhanana mah atuh jadi tukang naon teh kelontongan meureun ngilo tarigu teh
ulah dikurangan gitu. Eta teh kan godaan, Jis. Ulah kira-kira ada teh katempuan ieu kan. Eta teh penyakit. Atawa tukang baju ayeuna ketika aya nu mesen ayo milih anu rada soeh saeutik. Mah apeun ieu. Aduh eta teh sing nya bener katarimana ku konsumen teh apaan pikeun kemahin apa dak tetep gitunya. Anggal aya babalasna. Babalasna mah gede gitu. Mata pilih nu jalan nu bener gitu tantangan eta teh. Cuk urang mah kitu. Teh cuk didinya. Bener kitu pisan. Jadi ari urang mah paling yang urang pribadi mah nya gitu nya anu keur diajar teh minimal syukuran heula we gitu. Minimal syukuran heula. Teu nyangcang hate ka ditu nanti. Teu kana hate teu berat gitu lah. Gitu nya lepas gitu nya. Jeung urang mah boga lingkungan babaturan anu bisa diulinan. Jadi masalah apapun gitu nya nu positif lah nya. Ya, gitu. Babaturan nu positif nya atuh teu bisa ulin ka urang ulin gitu nya. Ya sekalipun teu mawa udud urangnya gitu tetep yakin lah jeung diulah pilih-pilih ulin teh gitu. Benar. Bisi gitu nya. No cenah urang ulin jeung kanu sedih deui siga pajenggut-jenggut jeung nu dugul. Nya bisi gitu nya nu hiji sedih sok leweh babarengan kan di kamar resep da geus leweh mah meureun teu mungkin sedih terus. Ari kuduaan mah gitu aya silih ingetan. Jadi hirup mah nu ngaranna hirupnya tetep sekalipun nya hubunganna jeung Tuhan jeung Allah gitu. Urang teh tetep harus menjalin gitu nya jeung sesama. Jeung kawan-kawan ulin lah gitu nya. Ulin ulah dari ulin mah ulah mikiran ulin wisata, ulin keimanan. Ulin atawa nu ngopi bagi kopi-ngopi, nu nganteh nu nyusu nya gitu. Nenen gitu kan. Susu teh nenen teh ya. Susu bareng-bareng nyanyiana. Ya gitulah guys, ya. Untuk obrolan malam ini, gitu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya lah kasararea. Menghibur, jadi urat-urat ketegangan rada melonggar lah gitu. Ceria deui. Ya. Dan pesan saya cuma satu. Tetap baik. Dan istiqomah dina kebaikan. Benar. Eta bisa. Ning aing rada serius nanya. Sip. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.